saha nu meunang haji mabrur karena teu aya jawaban, teu aya balasan. Laisal jaza ilal kecuali sorga balasan jalma nu mangkat haji mabrur, lain mab. Jadi itu haji, masya Allah ibu bapak sadaya. Tah kembali karena masih iya ngusap karena pas alah wudu bahasa sanes goslu. Ari ngusap kumaha bu? Ari ngusap mah candak cai kepretkeun lah caina, pret diusap. Lain dikopiok, candak cai kepretkeun diusap. Nah masih aya goslu kahartos cari cing wae euy kahartos le menang bae sampean lu kula ngomong sampean menang bae ngerti ora ya wis ngerti masih ngusap. Jadi pas kade ulah sampai aya jamakolot aki-aki geus kolot ngadengkeun pengajian eta aki-aki setiap wudu nomor kaopatna nyatana ngodok calana ulah seuri heula. Nah seuri nah cenah ki cek incuna teh aki geuning si aki mah ari wudu sok ngodok calana ya sia mah teu ngarti yeuh cek kiai ge aing teh keur ngaji baheula lamun nomor kaopat teh nyatana musab sirah salib jadi dedengan musab sirah nu alit cenah. Jadi nomor kaopat teh musab sirah salib. Nah salib musab lain musab rambut lamun zaman botak kumaha meureun cenah wah imam moal ngusap rambut teh boga pun. Jadi bahasana teh ngusap sirah saalit ari kadenge ku si aki-aki ngusap sirah nu alit. Setiap nomor kaopat teh ngodok calana bae. Makan ulah nundutan. Mun ke es pisan kapuguh. Es kapuguh ulah sampai salah alamat. Oh cek ustad bolang kieu. Nah deh ngajina nundutan. Sururun nas bil labsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin pangbungah-bungah jelema sagala anyar, baju baru, sepatu baru, pamajikan baru, cicing bae ibu-ibu nu alhamdulillah teh bapakna. Wajabul ilmi fitarkin nuas di mana ngaji hayang bisa ulah nun dutan. Jadi itu. Jadi nomor kaopat jadi masuk ngusap ibu sanes dikopiok diusap anak cai kepretkeun diusap masuk syai'in. Ya, minar tina hulu lain rambut. Lamun jaman ngusap rambut berarti teu sah. Da basana lamun jaman botak mah teu aya rambutan. Nomor kalima. Nah, nomor kalima goslul rijlain bahasana goslul rijlain ngumbah ma'al ka'bain ari ngumbah suku sanes ti luhur heula ibu. Punten nya ieu sanes suku ieu mah sampean. Jadi ti handap panangan urang kana jari-jari punten sanes kirang sopan asupkeun. Naon manfaat maksudna lamun jalma daek nerapi wudu pandanganna diasupkeun kana celah-celah jari sampean ieu bakal ngareungikeun panyakit sing sireumeun osok sing sireumeun tara kaciri wuduna tara bener nah segala osok ari urang dieu euy hah nah segala osok makana kabener wuduna anjir karek nyaho euy andika nu teu nyaho ustad mah bener nerangkeun makan ulah es teuing ari ngaji teh kiai juga diterangkeun mah diterangkeun ku kuring Pak Ustad tapi ini panaminggona anu hiji hees nu hiji ngelai nu hiji nyahunjar ibu kahartos nya geus geus kahartos mah dan perhatikeun ngaji ibu pesan tah masalah wudu pada wudu ulang salat tah kumaha kana salat tadi masya Allah sudah berjamaah ibu hirup hoyong barokah jawab nu jujur hoyong barokah hoyong maut husnul khotimah saha anu hoyong hirupna teruskeun sa mangga salat bade alhamdulillah bade jadi salat berjamaah masya Allah masjid nu urang nu nyieun nage nu kudu ngeusian nage batur ulah sampai kos nyen kuburan oyuh pahula-hula aya maot euy nyen lahi lulumpatan nyen aya geus anggeus aduh mana ngeusian embung asian embung ulah sampai kos masjid kitu nyumbang deusian teh
siap urang rek jang saha deui lamun lain nu ngeusianana urang tok deusian ku urang berjamaah ngahiji alhamdulillah kompak aya bapak-bapak indahna hidup bermacam-macam aya ibu-ibu aya nu peot aya nu geulis aya nu meujeuhna aya duren aya jahe aya bujangan ting-ting aya nu geus payu aya nu can payu komplit indahna hidup teh karena komplit geuran ini kabeh moalna ieu ini kabeh aki-aki kabeh budak-budak kabeh komplit. Jadi dina Isra Mi'raj urang karumpul di dieu teh silaturahmi silah nyambungkeun rohmi rahmat. Mudah-mudahan ku kumpul urang ke bakal pendak deui ibu bapak sadayana ke di alam di alam akhirat da urang teh aslina mah ti mana Bu? Asal urang aslina ti mana Ibu? Ibu asli asal urang ti mana? Tisor Gera pikir urang teh asal ti mana jeung reka mana urang mulangna sabenerna asal urang ti sawarga sakabeh umat manusia anu gumelar di dunia turunan Adam jeung Hawa berarti urang teh turunan Adam jeung Hawa aslina ti hayang balik di ka surga hayang balik di ka surga alhamdulillah ibu lamun hurang hayang balik deui ka surga da surga teh tempat mulia surga tempat suci makana urang ge kudu bersih atuh kumaha carana Pak Ustad urang hayang bersihkeun hate urang jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati pasti arapaleun ngelakukeun bae eta mah bersih saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika dengan para sahabat wahai sahabat aya jelma calon sorga jalma hirup keneh disebutkeun calon sorga ibu bapak sadayana panasaran eta sahabat nuturkeun hiji jamakolot dituturkeun ieu jalma cek Rasul calon sorga naon amalna sahabat ibu bapak sadayana sahabat nuturkeun pas karompokna bapak abdi ngiring ngawengi 3 dinten di dieu saur si bapak teh mangga sapoe pan si bapak teh salatna biasa tahajud biasa puasa biasa nah geuning cenah calon sorga cek katilu poena eta sahabat jujur ya bapak kuring heran saur Rasul anjeun calon sorga naon amal anjeun cek eta si bapak amal kuring teu pernah mawa dendam di mana kuring rek sare ngabebaskeun anu beurang hewa ka kuring anu beurang dipika hewa ku kuring dibebaskeun dihampura kabeh osok kitu tara jawab jujur osok kitu tara aing moal poho goblok aing sampai ka nyang ngurung ngaler moal poho ka nyane moal poho aing mah inget keneh abogo aing direbut ku nyaneh moal poho sahabat nabi kerjaman para nabi aya jalma asup ka surga di mana rek sare ngabebaskeun nu dipika hewa bebas ya Allah tadi kuring nyerikeun hate dibebaskeun rek sare teh jadi rek sare teh teu mawa beban ieu mah rek sare dihitungan ieu isukan pokona mah ieu hayuh kabeh ibu bapak sadaya gampang eta amal sakitu asup ka surga osok tara Bu ibu osok tara pake sampai ayeuna sok karompok nu taina hewa ka urang dipika hewa urang bebaskeun urang di mana rek sare insyaallah ibu bapak sadaya urang bakal meunang kabarokahan tina Isra Mi'raj naon petikeunana naon hasilna ternyata teu aya deui disebutkeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam urang menyebutkan inna sholati wa nusuki pokona mah sagala ge kagungan Allah aing pamajikan aing eueuh aing dulu eueuh keukeuh aing teu boga duit ongkoh aing teh geus pak urang mah paciweuh keneh Rasul mah geus teu bergantung ka sakanya Allah in my heart in all season whenever wherever ngerti geus teu ngerti lah jadi hanya Allah dina hate urang geus nepi ka mana urang hate urang ka Allah geus nepi ka mana urang cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sabara poe sabara kali maca sholawat ka Rasul? Sabara kali ibu maca sholawat ke Kanjeng Nabi? Hah? Ya Allah. Mana you love Rasulullah? Anda cinta Allah, cinta Rasulullah. Ari jalma cinta teh ibu bapak sadayana lamun cek bahasa kawis teh mah. Mun berang sok kapican cam keping sok kapieling ibu. Sok kapieling. Nang karak asa luhureun nang kobak asa handapeun yang gigir asa gigireun geuning. Ditetep ti harap siap dicabang ti tukang lenjang saking gelis-gelisna. Love is blind, blind is danger. Cinta itu buta. Cinta itu saking buta-buta geus teu kadele etap sakitu jalma cek paribasana kabogohna buukna sakitu gimbal waosna manita longgar lamun lempang kana samak eta samak sararoe ibu lamun nyarios istri teh padag tapi love is that. Cinta itu buta jalma geus teu ningali di mana geus bahasana eta cek kabogohna gelis lili bidadari oh kos gitu gelis lili bidadari rambut nalir ombak banyu tarang nate joman terang halis nalir katumbiri pipina ngadaun seurkeun donan dog sapotong gadonan dog sapotong padahal mah badag irung nalir bancek nagok padahal mah munglu waos nalir intan biduri paraudal waos nama ranggeteng nya kitu deui bitisna jaksi sajantung padahal baradag bitisna teh lamun lempang geus sampe ngagesrok saleh kabeh tapi masya Allah lempang nangagedoy entok masya Allah ternyata entok payuna lain ku dagingna tapi gedoyna lamun entok teu ngagedoy moal payu ternyata jelema lamun geus kaedanan aya dina hate rasa cinta kapan di mana selalu mengingat selalu Allah keur kumaha Allah sim kuring datang ka dieu kersakeun ku Allah ditakdirkeun ku Allah si bapak miwarang kuring dikersakeun ku Allah ditakdirkeun ku Allah teu aya hanya Allah dina hate hanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana jalma geus baga Allah dina hate bakal hirup bakal tenang jeung tentram ari urang mah adunya biduit la biduit men hirup kudu boga mun teu boga duit men hayang duit terakhir urang ngalagu duit geus po. Jika Anda membutuhkan lagu karya-karya si Bolang, carilah di material, yakin moal aya. Barang duit. Jawab atuh. Duit. Hirup kudu boga. Mun hirup teu boga, masalah jadi pabe. Duit. Hirup kudu loba. Lapangan gawe sempit mun asupna teu make unggal poe jamaah rindit usaha neangan jang nyumponan eusipeun nu gedena mah jang bayar kiri bener teh sampai kacarana dalam dikiririt zaman ayeuna masya Allah geus ruksak geus jak ajit can bayar can anggeus masya Allah di ditu nu seuri teh berarti ngalaman masya Allah ibu bapak sadayana jadi kembali dina Isra Mi'raj naon ditanamkeun ku urang cinta ka Allah cinta ka Rasul aya pengajian di mana bae urang dongkap urang tolabul ilmi insyaallah hirup urang bakal barokah di mana hirup geus barokah hirup bakal tentram sakedap deui urang mayunan nyata bulan Ramadan doa urang nu kamari dina bulan Rajab alhamdulillah saya bersyukur saya bangga saya mengagungkan saya mengherankan saya membanggakan pada malam hari ini walaupun akhir geus beres bulan Rajab nama tapi tetap semangat ibu bapak sadayana semangat juang semangat jihad semangat anak muda sallu ala Nabi Muhammad Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana jalma ngadoa dina bulan Rajab ya Allah berkahan bulan Rajab berkahan bulan Sa'ban berkahan deui supaya anjog kana bulan Ramadan ari geus anjog kana bulan Ramadan rek naha geus anjog kana bulan Ramadan rek naha biasa
ekonomi 20.000 mahina aneh bulan Ramadan bagi mahal di ditu bu di ditu 4 sehat 5 sempurna paling mantep iya mah bulan Ramadan 4 sehat 5 sempurna genep nyebeuhkeun wedangna ongkoh aneh bulan puasa itu mengurangi makan ayeuna mah urang kalah beuki gawok di ditu bu di ditu nu teuina eueuh kolak aya kolak nu teuina eueuh nu aneh aya nu aneh pas puasa makana masya Allah ibu bapak sadar orang yang berpuasa maka di akhir cerita laisa id jalma teka asup lebaran anu bajuna alus tapi nu lebaran teh nu imana tambah makan desa kedap deui urang mayunan bulan Ramadan tingkatkeun urang ngaos Quran anu biasa urang sapoe sajuj osok sapoe sajuj tara ya Allah ieu kumaha ibu sagala tara keneh bae teu aya ustad di dieu aya sok bu parake rek iraha deui sampean arep kapan maning Bu Elin bu wis tua sampean kabeh wasaibah wis wisan Allahul ladzi ja'alakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin dha'fa wasaibah Allah nyiptakeun manusia lemah geus lemah kuat geus kuat lemah deui wasaibah aya busaibah huwis tah lemah kuat lemah deui bijil huwis ari huwis teh naon tujuanana kita semua sedikit-sedikit meninggalkan dunia hitam jadi dunia putih naronggolan ieu mah nongol setik hapus nongol setik cabut nongol setik cabut atuh iraha eling andika ieu anjir ngora keneh euy hideung kabeh itu ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah inti tina pengajian ayeuna urang tanamkeun dina Isra Mi'raj sejarah agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata Rasul mulia samemehna Rasul agung samemehna Rasul mulia ternyata diuji ku Allah sagala dileungitkeun kabeh dihancurkeun kabeh teu aya tempat bersanding teu aya tempat bersandar hanya Allah subhanahu wa taala urang ge lamun hayang agung urang lamun hayang mulia bersandar ka Allah subhanahu wa taala tadi ayat anu ku qori dicarioskeun wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayat atsaka rabbuka maqama mahmuda doa dua tempat doa dijabah anu kahiji sabadana salat fardu anu kadua wa minal laili tahajjud nyatana urang di mana yang dijabah doa sing daek hudang ti peuting osok hudang ti peuting alhamdulillah rek naha rek kiih deui bae teu di ditu teu di dieu di mana hudang peuting kiih bae sok atuh timulai ayeuna ulah kiih teuing atuh sakalian wudu salat tahajud wa minal laili fatahajjud bi ieu mah kahayang loba itu hayang ieu hayang sakudang ti peuting wa minal laili fatahajjat bih nafilatan asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmuda ku Allah bakal diangkat derajat urang sadayana ibu bapak hadirin rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sarang salatullah rasulillah salatullah pilalayan sapunyere pegat simpai amit mundur amit mungkur mun aya takdir Allah patepang deui salat salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi siapa orang yang menyantuni anak yatim maka orang itu nanti di akhirat akan bersamaku nempel pingpingna ibu lamun jalma daek nyantun yatim piatu maka alhamdulillah tadi panitia teruskan ibu bapak sadar terus lamun hidup hayang barokah rezeki hayang nambah budak yatim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang yatim piatu hanya Rasulullah makana aya nu dina Al-Qur'an ara'aital ladzi yukadzibu
bidil padalika ladzi yad'ul yatim jalma nu tukang nyangsarakeun budak yatim. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu wabil khusus para pemuda Allah ngasilkeun sadaya maksud para pemuda anu gaduh cita-cita mudah-mudahan rek nu jadi presiden nu jadi naon mudah-mudahan cita-cita dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu acan masihan jodoh mudah-mudahan jodohna ku Allah dipasihan jodoh anu soleh sinareng soleha. Hajat urang sadayana mudah-mudahan ku Allah dikabulkeun. Anu nuju udurna mudah-mudahan udurna ku Allah enggal diangkat panyawatna. Anu usahana mudah-mudahan usaha di Jakarta mau di lembur di mana mudah-mudahan usahana dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Summa ila arwahil anbiya wal mursalin barakati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila dan pasti banyak kesalahan ini dari kebodohan saya pribadi, jika ada yang benar itu dari Allah, dari Rasul dan dari agama. Kalau ada sumur di ladang boleh sedikit saya menumpang mandi. Kalau ada gadis cantik yang berambut panjang, kita berjumpa dan bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli salatin ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalika karim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiru doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat sakitu acara-acara anu diatur Fitri Bados selaku panjajah acara dan tawakuf dina samudaya ini kakirangan terkalapatan. Kalayani pungkas billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang salajengna mangga ka sadayana dihaturanan ka ruang resepsi kanggo mencicipi hidangan anu parantos disagikeun ku para panitia.